poe ayeuna ye. Jika mirip jajanan SD. Edisi SD Pak Baki. Sok tengah racung mana barudak Pak Baki. Nu geus kami langsung ngaontrol heula ke tukang es krim anu digembrong kieu ku barudak. Orang ditanya teh sabarahan, Mang 2000-an cenah neng alas, ya Mang di 2000 di loba kieu aing mah. Orang disologeun teh alas, aing mah meuni segar kieu geuning. Ya lo Mang siap-siap kus kami didahan sapedahna sia teh mah. Maju teh tukang naon ya tukang cistik cenahnya. Aduh kan ya, kami mah meni resep ningali si Mang ya tinggal nganjitak-njitak cistik namanya safety spying cenahnya. Liwat 3000-an mending geus loba kieu baru dipekeun mumuasin sing ladah heuh eta mah cikro. Bareng dibolowakeun teh alas, ya aing mah mending ngapros pisan. Ya lo Mang teh salah ya 3000-an mending saloba ieu aing mah kuateun ka loba kieu. Maju teh kayak tukang cireng kocek cenah teh. Liwat 5.000-an dicampurkeun si siomay na heuh. Diba 50 juta kali barudak eta bumbuna mending kuateun ka barang mah coy kitu. Bareng dibolowakeun teh alas, ya mending ngeunah aing mah. Derlia sina tua waduk, ha? Teu mending